Dongeng di jero kamar. Harita di jero kamar ngan saukur duaan. Salakina katut pamajikanana keur gunem catur dina kasur barijeng eueuh batur ngan saukur duaan. Wur we. Ieu obrolanana. Pokoknya mama mah rek milu kuliah deui. Pokoknya mama rek kuliah. Isin atuh Pak, isin. Izin kunaon ning? Isin mamah teh lamun arisan istri-istri nu sanes mah geus sarjana. Mana abdi mah dek diteuneun di mana beungeut teh atuh papa? Nya pokona mah kieu atuh ning, teu naon pek wae dek kuliah mah soal biaya teu masalah pek. Tapi tak aya masalah kan Pahnya? Teu aya pan. Pokona mah mamah rek kuliah, titik. Ning aya masalah hiji deui cenah. Naon atuh papa? Neng teh lulusan SMP lin. Dongeng di bandara. Hiji waktu aya anu kakara jadi jelema beunghar. Manehna rek ulin ka Bali. Duitna loba tapi teu mumpuni sabab manehna teu lulus SD acan. Naek kana pesawat gek diupang hareupna di kelas VIP. Atuh si pramugari teh ngomong kieu. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of PSA and the entire front row, at this time we'd like to call your attention the importance of reading the illustrated card that you'll find located in the seat pocket. Maaf Pak, Bapak harus duduk di belakang karena Bapak bukan di kelas VIP. Pokna bertemu nang saya gedak mayar atuh. Kumaha sih? Teu lila aya pengumuman dina pesawat. Good morning everybody, this is your captain speaking. Dina bahasa Sundana siga kieu. Wilujeng enjing bapak-bapak, ibu-ibu, ieu kapten nyarios. Anu calik di payun, punten ngalih ka pengker, pilih lepas jurusan. Kaiduan tah si pramugari teh? Bapak jurusannya mau kemana? Saya mau ke Bali. Oh, dengarkan pengumumannya Pak ya. Once again, this is your captain speaking. Sakali deui ieu kapten ngomong. Anu jurusan ka Bali, punten ngalih ka pengker. Kumargi anu di payun mah jurusan ka Bandung. Eta gura giru tah. Oh iya tuh nya pramugari abdi mah ka pengker we da abdi mah bade ka Bali. Eta nyerenge si pramugari teh. Geus kitu da. Hiji waktu wa Neng Sasa apal wa marketing Rama anu geulis, bodas, jangkung. Eta nu cenah mah aya turunan bule jeung pokona mah geulis lah jangkung sok lamun ka Rama, sahabat Rama jangan we namina Neng Sasa geulis. Pokona mah. Tah dongeng keur leutikna kieu tah. Hiji waktu Neng Sasa teh naik kana tangkal. Di handapeunana loba teh barudak lalaki. Aya si Iman, aya si Ipal, nya. Tuluy aya si Sopian. Narang tarangah we. Eta mah Neng Sasa lumpat balik ka imahna tuluy ngomong ka bapana kieu. Papa cenah sebel tadi waktu Sasa naik tangkal nah hanya barudak lalaki teh aya di haranapeun. Oh, atuh ulah eta teh rek naroong calana jero neneng cenah Neng Sasa. Oh gitu Papa. Syukur aya kitu mah. Naha? Da neneng teu ngangge lancingan lebet. Hiji waktu aya anu geus katelah kiai di kampungna mamawa surat. Tah. Bari ngomong kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Bade tumaros. Dupi jalan ke kantor pos ka mana? Eta si budak langsung ngalir.
Ah, Pak Ustad, Pak Kiai, abdi mah moal miluan di pengajian. Naon hubungan dana? Apan saya mah ngan nanyakeun kantor pos? Nya tuh, boro-boro nuduhkeun jalan ka surga, Pak Ustad mah jalan ka kantor pos wae teu apa. Aya nini man, dongeng teh. Kumal tehnya bajuna kumal, sibrukatna teh tiungna kumal. Eta mah geus pokona leuheuh luar biasa si nini teh. Tah. Ya nu megat barudak preman. Nini, diam sini cenah. Ka dieu. Eta mah ditodong. Serahkeun cenah. Sok, mana dompet? Mung cenah. Kanu naon atuh perhiasan? Mung. Tapi ngomong mung natenya si etana man, si bibirna sungutna teu muka saeutik-eutik acan tuh. Wah, eta mah nepi ka di eleketek, di kumaha ditodong nya si peso teh nepi ka kanapanonna. Nyaan eta mah bertahan pisan. Pas geus dirajengan tah ku opatan. Kapanak si duitna teh dina kutangna nya. Kutang nini teh ngan 3.000 perak. Wah, dasar nini cek perampok teh. Cokot tesnya si duit 3.000 ini teh. Dan opatan teh. Bari kesel teh nya eta gelo si nini teh. Duit ngan 3.000 nih edan-edanan cenah mempertahankeunana. Padahal lamun urang kalap bisa maot cenah. Ngaliwat teh nu saurang di nini. Nya nah hambut mun edan-edanan cenah mempertahankeun 3.000 perak. Bari seri teh. Ada lain masalah 3.000 na ieu cenah huntu nini kabeh ku emas. Cicing, aya saha di dinya wa anu awewe wa? Saha awewe di dinya? Oh, ita sasa teh ngaranna Imas. Aya dongeng wa, ieu mah dongeng nyaan. Jadi hiji waktunya lanceuk saya lah ngaranna teh anggap we ngaranna Iis we nya kitu. Kadatangan babaturanna ngaranna Nur. Nur ngaranna teh. Abus ieu mah ceritanyaan dah di luar skrip ieu mah bonus. Abus nya tah si Nur teh ka jero imah ningali cau sasikat nya deket kulkas. Nyokot tanehna teh hiji am di dahar. Gitu. Cokot geus beak hiji teh cangkangna teh nyokot di hiji. Terus manehna teh kieu nya nanya. Cenah bari ngobrol teh is cenah. Nah, cau teh di dieu mah eueuh nu naruang. Bari teh seuri teh naonnya lanceuk abdi teh ngajawab kieu. Naon atuh Nur da eta mah para manuk. Aya urang kampung wa. Man. Ngaranna teh Neng Syasha. Alus ngaranna nya. Ngaran asli nama Imas Syapinah. Jadi manehna teh hayang terkenal diberi ngaran Syasha padahal ngaranna Imas Syapinah. Datang ka toko di Jalan ABC di Bandung. Bari melak cangkeng ku sob manehna kakara balik tanya di jadi TKW menang duit tah orang kampung teh sakedeung padahal mah di Arabna teh. Balik mau duit loba. Bari melak cangkeng. Mas, ada TV berwarna? Ada nih, ada. Sok saya beli 2 lah. Nu hejo hiji, nu berem hiji.